Si Rawing Niti. Sorot panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kituna teh lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilan ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Si Rawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka si Rawing. Si Rawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Tapi muh mata kaget pikeun Saraswati jeung Rasanti. Leungeun anu keuna kana anggota badan lawan jadi nempel, lir upama anu keuna kana leugeut. Bisa karasa ku Saraswati jeung Rasanti kakuatan anu nyedot kana tanaga maranehna. Saraswati jeung Rasanti ngaluarkeun tanaga pikeun ngabetot leungeun masing-masing anu nempel dina anggota badan lawan ngagunakeun tanaga sapinuhna. Beki bedas ngaluarkeun tanaga, kalakah beki kuat daya sedot tina ilmu muara braja anu digunakeun ku Sanca Dawu. Saraswati jeung Rasanti bener-bener bingung dina nying hareupan eta kanyataan, sabab teu bisa ngalepaskeun diri tina kakuatan anu nyedot kana tanagana. Kesang ngaragajag dina sakujur badana, mimiti tanaga karasa leuseuh anu saterusna jadi leuleus beak tanaga taya tangan pangawasa. Sanggeusna dua lawan pada leuleus beak tanaga, Sanca Dawu hari tangan ukur nyurungkeun saeutik awakna Saraswati jeung Rasanti. Duana narubuh nang karak bengkang tanpa bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Cengkang, kebut, kebut. Ningali Saraswati jeung Rasanti ting barengkang geus teu bisa deui hudang. Sanca Dawu ngalenggak deui seuri bari terus nyarita. Bukti jeung percaya ayeuna mahnya kana kahebatan dewek si Sanca Dawu. Tah, ieu ilmu muara braja deuleu anu bieu teh nya ilmu anu mampu nyedot kakuatan tanaga lawan nepikeun ka bea. Saperti anu ayeuna kaalaman ku maneh duaan. Masih keneh dibere kasempetan ayeuna ku dewek maneh pikeun hirup sia supaya ngomong bebeja ka si Rawing. Wayahna tarimakeun ieu kanyataan ku maneh duaan. Saraswati jeung Rasanti ngan ukur bati hate anu rumahu
Maranehna geus eueuh anu bisaeun nyarita. Wiguna anu nyumput bari ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian, beuki yakin ayeuna mah kana kamampuhan Sancadawu. Wiguna gilig hatena, harita manehna ngomong sorangan. Cacakan kakara si Sancadawu geus sakieu hebatna elmuna. Komo si Topeng Mayit. Bener, eueuh hartina diri aing guru ilmu ka Sirawing lamun kieu mah. Jelas, moal jadi kenyataan hayang jadi jago teh. Mending kene jadi muridna jeung abdi satyana si Topeng Mayit lamun kieu mah ieu. Bener-bener bisa jadi kenyataan ieu mah. Sirawing eureun jadi jelema na teh dibinasakeun ku si Topeng Mayit. Aing geus marobah deui sikep ayeuna mah ieu. Memang kudu nurut kana caritaan si Sancadawu ngabdikeun diri ka si Topeng Mayit. Kitu di antarana kaayaan eusi hate Wiguna dina waktu harita. Sedengkeun Sancadawu keur nyarita keneh ditujukeun ka Saraswati jeung Rasanti anu geus teu bisa deui hudang. Dengekeun ku ilaing duaan sia, di mana Sirawing balik gancang bejakeun. Ditunggu kadatanganana di Tegal Rucuk engke dina mangsana bulan purnama ku si Topeng Mayit. Pikeun nangtukeun sacara pasti saha jago sajati anu leuwih punjul elmuna. Kangaranan jago sajati ngan aya hiji. Ngan wayahna di mana Sirawing indit maneh bakal jadi randa Saraswati. Mana oge Rasanti jadi budak yatim eueuh bapakna. Eta kanyataan memang kudu ditarimakeun ku maraneh duaan. Sabab memang kitu kanyataan anu bakal lumaku. Karti kumaneh Saraswati, Rasanti. Karep hate Mas Saraswati jeung Rasanti pada hayang nyarita. Tapi bener-bener beak tanagana keur nyora oge nepikeun ka teu bisa. Ngan ukur bati hate anu ngageremet jeung nyeri karasana ku Saraswati jeung Rasanti. Cacakan lamun Sirawing aya mah manehna moal nepikeun kangaranapan kajadian anu saperti kitu tangtuna oge. Kadenge harita Sancadawu nyarita deui. Tah, ayeuna dewek balik. Ingetkeun lamun bener Sirawing masih keneh hayang boga ngaran di dunia kajawaraan. Datang ka Tegal Rucuk pikeun ijen jajaten jeung si Topeng Mayit. Keur nangtukeun sikep. Saha sabenerna jago sajati anu leuwih punjul ajen pangartina. Dewek ayeuna mantok ye. Cerat cileng. Sancadawu luncat ninggalkeun eta patempatan dibarengan ku hate anu suka jeung sugema. Sabab geus bisa puas hatena ngahina ka kulawarga Sirawing. Waktu Wiguna kaluar ti panyumputanana, terus indit bareng jeung Sancadawu bari jeung lempang teh Wiguna kadenge nyarita. Wah, nyaan Kang Sanca bener-bener hebat, luar biasa Kang. Ngarubukeun dua lawan geus teu kudu ngagunakeun deui kekuatan panarajang, tapi kalah ka maranehna anu leuleus beakeun tanaga. Elmu naon eta teh Kang Sanca? Ilmu Sanca Braja euy nu dipake tadi darajang mah. Sedengkeun anu digunakeun pikeun ngalumpuhkeun lawannya eta ilmu Muara Braja. Kakuatan tanaga lawan disedot ku dewek teu beda ti lentah anu nyedot getih. Nu akhirna bisa kabandungan akibatna. Nu jadi lawan ngalumpuruk lolos beak tanaga. Nyaan hebat Kang. Ilmu aneh jeung luar biasa. Jarang jago anu boga kemampuan ilmu seperti kitu mah Kang. Tapi ilmu dewek teh tetela eueuh hartina digunakeun keur si Topeng Mayit mah euy. Cek dewek oge, kabeh ilmu dewek eueuh anu metu digunakeun ka si Topeng Mayit mah. Kalaka dewek anu rubuh eleh jajaten, nu matak dewek boga kayakinan Sirawing eueuh hartina pikeun si Topeng Mayit. Memang pantes lamun si Topeng Mayit bakal jadi naon kitu teh nu ngawasa di dunia kajawaraan. Nu matak si lain geus teu kudu asa-asa deui euy dina nangtukeun sikep Wiguna. Jelas Kang. Kuring geus gilig ayeuna mah ye. Geus moal robah deui bakal nurut kana caritaan Kang Sanca. Pikeun guru ilmu sarta ngabaktikeun diri ka si Topeng Mayit. Ari ayeuna urang terus ka mana ieu teh Kang? Urang nyusulan heula si Dewi Angrum euy.
manehna menang pancen ti si Topeng Mayit kudu mawa laras anting. Wanoja gelis rupa anakna Juragan Gandara. Oh, eta Wanoja rek dijadikeun pamajikan. Manehna oge butuh ari ku batur hirup mah. Keur urang mah teu kudu rek pipilueun lah kana eta urusan mah. Nu penting bisa jadi anak buahna si Topeng Mayit oge ngarasa bagja nya. Di mana engkena urang bakal dibere ilmu ku manehna. Eta adu tujuan urang mah. Karti Wiguna. Wiguna tembong dina waktu harita ungeuk bari ngajawab. Kaharti Kang, kaharti. Memang kitu tujuan kuring oge. Nu penting pokona mah bisa ngabaktikeun diri ka si Topeng Mayit ulah mungpang kana parentahna. Kitu meureunnan Kang. Nya bener gitu oi, bener. Memang kudu kitu lamun urang hayang laksana maksud jeung tujuan mah oi deuleuh Wiguna. Tah, ayeuna mah jeung dewek urang ini teh nya nyusulan si Dewi Angrum bisi aya naon-naon. Dewi Angrum teh pamajikan dewek Wiguna. Oh, naon gitu teh, da sanajan dewek jago, kangaranan awewe mah tetep perlu penting eta mah oi. Dua nana terus lumampah rek nyusulan Dewi Angrum anu keur ngalaksanakeun pancen ti si Topeng Mayit. Nyaeta ngadatangan kulawarga Juragan Gandara rek menta laras anting. Caturkeun Juragan Gandara. Harita keur ngobrol jeung laras anting katut Mang Utun. Sedangkeun Kisar Muji harita keur ngubaran Aji Sutra. Anu jadi bahan obrolan taya deui kajaba tingeunaan Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Tetela duanana bet sarua masih keneh can baralik. Juragan Gandara anu harita kadenge keur cumarita. Nah terus kamana Ayu Mangantinya? Jaka Sinangling teu datang deui ieu teh. Palang siang ieu teh. Aya naon-naon ieu anu tumiba ka Jaka Sinangling. Cik, kumaha nurutkeun di dinya Mang Utun? Juragan Gandara dina waktu harita ngareret ka Mang Utun. Anu direret ngahuleng teu lila terus ngajawab. Numawi, abdi oge nuju bingung ieu teh. Nuju bingung suringung ieu teh gan. Memang lares tah anu disaurkeun ku Juragan nembe teh. Nu dipaurkeun mah upami lares Jaka Sinangling tepung jeung Sancadawu. Dugikeun kadarna pisan diributan. Wah bahaya. Upami dugikeun ka kitu teh gan. Mun da jelema saperti Sancadawu mah atuh sakitu kejem jeung telengesna apanan. Laras anting ngabagikeun paneuteup ka Juragan Gandara anu jadi bapana jeung ka Mang Utun. Telila terus nyarita. Ari kedana mah Kang Jaka teh aya anu nyusulan sanes mengukur di arep-arep pungkul amah. Margi Kang Jaka memang penting. Sanu terang Kisar Muji teu tiasa ngalandongan Kang Aji. Jelas apanan kedah Kang Jaka anu ngalandonganana amah. Juragan Gandara netep ka laras anting anu jadi anakna, narik napas panjang terus kedal di lisan. Ama bisa ngarti maksud caritaan hidup laras. Tapi saha atuh anu rek bisa nyusulanana? Nyada kudu jalma anu mampu atuh nu nyusulan teh. Dina harti boga kamampuhan ilmu silat anu teu enteng-enteng pangartina. Da ari nitah Mang Utun mah nu nyusulan sarua we jeung bohong. Kajaba lamun Mang Utun memang wani jeung siap tarung. Kumaha siap Mang Utun? Ditanya kitu kudu nunganana, Mang Utun kerung bari terus ngawalon lalaunan. Bade kumaha tiasana atuh gan. Masina abdi teh jago silat atuh. Wah cilaka atuh. Abdi kedah tarung mah gan. Paling-paling oge jurusna kalaka jurus langkah 1000 panginten abdi mah tiasana oge gan. Tuh, kitu geuningan laras. Jeung eta deui nya
Ayu manganti kalaka ini terus ngampleng deui teh. Tadi manehna nu diandalkeun teh cenah moal lila da ukurek nepungan babaturanana, tapi ayeuna bet kalaka ngilas deui. Bener-bener eueuh anu sahijieun ieu mah ye. Be kumaha atuh lamun aya nanaon ieu teh nya. Laras Anting kadenge harita nyarita deui. Nya mudah-mudahan be atuh mah ulah aya naon-naon. Abdi teu miharap upami Kang Jaka dugikeun kacilaka. Sanesna naon? Mung dinten teh oge ama. Urang tepan kahutangan budi sareng jiwa ku Jaka Sinangling teh. Margi upami Kang Aji Sutra henteu dugikeun ka dilandongan ku anjeunna mah. Duka kumaha nasibna Kang Aji Sutra? Numawi ulah ngadoakeun cilaka ama. Ari Laras, saha anu ngadoakeun cilaka? Cek ama oge ieu mah kasalampangan ama jeung Mang Utun. Lantaran Jaka Sinangling lain jago silat. Nya ari ama jeung Mang Utun mah jelas teu miharep ari nepikeun ka kudu cilaka mah, malah ngarepkeun teh buru-buru aya datang ka dieu. Anu hanjelu mah ku Ayu manganti ama teh bet kalaka terus ngampleng. Siga anu teu naon kitu teh melangeun ka Aji Sutra anu keur nyanangan ka nyeri. Rasanti neuteup ka Juragan Gandara terus kedal deui lisan. Sangem abdi oge kaayaan Ca Ayu memang teu terang sacara pasti ngeunaan kaayaan pribadina ama. Dari kedahna mah Ca Ayu teh ulah angkat-angkatan ka mana-mana. Di dieu kedahna mah ngantosan Kang Aji Sutra pantos terang nuju repot kaayaanana. Nyata kitu ama oge teu panujuna teh kunaon bet kitu tatinakan Ayu manganti bet teu karunyaeun atawa neuneun perhatian ka Aji Sutra. Dina kaayaan keur ngalobrol saperti kitu. Harita aya anu unjuk salam na tamu anu tayalian ti Dewi Angrum geningan anu datang teh. Waktu ku Mang Utun diteang dibukakeun panto imah. Nyampak harita di luar teh Dewi Angrum. Langsung pias paroman Mang Utun taya getihan lantaran sieuneun. Da puguh geus nyahoeun Dewi Angrum teh anu babarengan jeung Sancadawuk teh ya. Henteu nunggu deui dititah asup ka jero ku Mang Utun. Dewi Angrum langsung ngalengkakeun sukuna asup ka jero imah. Juragan Gandara jeung Laras Anting ngabagiakeun anu datang. Sedengkeun Laras Anting ngageter hatena sabab nyaho Dewi Angrum teh awewe anu bebarengan jeung Sancadawuk teh. Memeh aya anu cumarita, Dewi Angrum geus miheulaan ngomong. Pikeun Laras Anting tang tugas apa ka dari kuringnya Dewi Angrum. Datang ka dia memang aya kepentingan anu patali jeung Laras Anting. Ari ieu teh Juragan Gandara teh nya. Dewi Angrum neuteup ka Juragan Gandara anu diteuteup harita ungeuk bari terus ngajawab. Henteu salah, kula memang bapana Laras Anting. Ngan memang kaget ieu teh. Nah aya kepentingan naon Dewi Angrum datang ka dieu? Coba jelaskeun ka kula. Dewi Angrum sikepna tetap tenang bari jeung nyerenge seuri. Sedengkeun Mang Utun mah harita ngadeg-deg teu puguh rarasaan inggis Dewi Angrum ngalakukeun tindakan kaributan. Kieu ye Juragan Gandara. Kuring datang ka dieu tayalian lantaran memang aya kepentingan jeung Laras Anting. Naon cenah kepentinganana? Bongan, waktu dibawa ku kuring harita Laras Anting ditulungan ku si Rawing. Numatak ayeuna didatangan deui ka dieu sabab Laras Anting kudu bisa kabawa keur dijadikeun pibaturan hirupna si Topeng Mayit pingpinan kuring. Jadi kasimpulanna mah kieu ye. Dibikeun sacara ridho syukur, lamun teu dibikeun kapaksa kuring bakal ngalakukeun tindakan anu kasar nyata ku cara paksa. Juragan Gandara jeung Laras Anting silih teuteup. Mang Utun dina waktu harita ngompod sieuneuun bari ngomong sorangan dina jero hatena. Abeuh cilaka ieu lamun kayak kieu mah ye. Geus bisa dipastikeun ieu mah ye.
bakal aya kaributan tang tuna oge. Dewi Angrum oge moal beda ieu mah sarua we jeung si Sancadawu. Beuh nyaan cilaka ieu. Kasaha menta turungnya. Laras Anting anu geus meunang bekel ilmu silat ti Ayu Manganti sanajan can lila tapi manehna jadi teu tarima ku sikep jeung caritaan Dewi Angrum anu saperti kitu. Laras Anting neuteup ka Dewi Angrum terus nyarita, Anjeun ulah sanggeunana nyarita Dewi Angrum. Kuring terus terang teu tarima ku kadatangan anjeun dina waktu ayeuna. Kuring di dieu salaku pribumi nu matak leuwih hade. Init ingkat ieu patempatan Dewi Angrum. Dewi Angrum ningali sikap jeung ngadenge caritaan anu saperti kitu kalakah seuri bari terus nyarita. Rek ngomong naon bae oge pek teh teuing Laras Anting. Anu penting kudu milu pokona mah dina poe ieu. Sabab si Topeng Mayit pamimpin kuring memang boga karep nikah yang kadiri anjeun dina waktu ayeuna. Nu matak henteu kudu loba pamolah atawa nepikeun ka barontak lamun teu hayang cilaka. Juragan Gandara ngareret kalebah Laras Anting anu jadi anakna. Salempang oge hatena ningali sikep jeung ngadenge caritaan anu jadi anakna bangun anu teu sieunneun ku Dewi Angrum. Laras Anting neuteup ka bapakna, Tenang Amah, abdi memang kudu mere pangwara ka jelema anu kieu mah Amah. Urang dina ieu hal salaku pribumi. Jadi teu bisa kitu bae Amah narima kana sikep jeung panghinaan tamu anu datang. Teu kada sieun Amah. Laras Anting cengkat nangtung tina diukna, neuteup ka Dewi Angrum terus nyarita, Dewi Angrum, leuwih hade andika init ayeuna tinggalkeun ieu patempatan. Sabab kuring salaku pribumi teu miharep kedatangan andika dina waktu ayeuna. Laras Anting. Jadi anjeun boga karep rek ngalawan ka kuring. Hade, lamun memang andika boga pangarti jeung kawani, ade memang masih keneh penasaran mah, rek kumaha ayeuna? Dewi Angrum, sanajan bener andika boga ilmu hebat, keur kuring teu kudu ngarasa sabar hate Dewi Angrum. Nu jelas, kaluar ti jero imah ijeun jajatan jeung kuring. Laras Anting jeung Dewi Angrum pada kaluar ti jero imah muruk kalebah buruan imah anu memang lega jeung laluasa. Juragan Gandara silih teuteup jeung Mang Utun, kadenge Mang Utun anu nyarita, Cilaka kan? Kunaon atunya nyimas Laras bet jadi wanian kitu geuningan. Make nangtang ijen segala rupa ka Dewi Angrum. Aduh, cilaka ieu mah gan. Nu matak Mang Utun, kumaha ieu? Senajan bener geus dilatih ku Ayu Manganti dina hal jurus, tapi apan can lila Mang. Nu matak hate itu jadi deg-degan ye. Kumaha nya? Nyan teu kumaha tos kieu mah gan. Duanana tos pada kaluar ti lebet bumi, tos moal tiasa dihalangan deui ieu mah ye gan. Ieu mah ku henteu aya anu bakal naon kitu teh ngabela nulungan ye. Ayu Manganti mun seug aya di dieu mah moal bingung teuing kieu ye gan. Aya meureunan anu bakal nulungan. Nu matak kitu Mang. Beuh kumaha atuh ieu teh nya? Bener-bener bingung ieu kula. Urang kaluar we heula ayeuna mah gan. Bilih nyimas Laras kumaha onam. Hayu keluar gan. Juragan Gandara jeung Mang Utun pada kaluar ti jero imah. Katingali di lebah buruan imah Laras Anting jeung Dewi Angrum adu harepan, dua teutepan bantrok. Dewi Angrum bangun anu geus bisa ngukur kana tahapan ilmu lawan, buktina tetep tenang dina sikep jeung nyaritana. Andika bener-bener ieu teh rek coba-coba ngejajal pangarti kuring. Bisi memang penasaran. Kuring ayeuna mere kesempatan pikeun nembongkeun ka wani ajeng pangarti. Hayangnya ho bisa naon Andika Laras Anting? Laras Anting ngawangun pasangan, neuteup ka Dewi Angrum teu lila terus nyarita, Montong loba carita Dewi Angrum. Andika teu kudu sombong jeung takabur. Cantan tu kuring ayeuna eleh jajaten ku Andika. Hebat. Wanian Andika Laras Anting. Cik, hayang nyaho coba gara maju naraja.
gunakan tenaga jeung pangarti Andika. Hayo maju Laras Anting. Laras Anting dina waktu harita geus teu sabar deui siga nama ngajorelat luncat narajang ka Dewi Angrum. Tapi panarajang Laras Anting tangtu be moal aya hartina dipake narajang ka Dewi Angrum anu leuwih punjul tahapan ajen pangartina. Sanajan Laras Anting naker tanaga jeung pangartina tapi da puguh can lila atuh dilatih jurus ku Ayu Manganti teh teu matak aneh lamun kakara sabar geprakan Laras Anting geus ngabangkieun kabeunangan ku panarajang lawan. Plak, dak, geduk, des, bangkieun. Dalik deui. Laras Anting muringis nyengir nahan ka nyeri. Dewi Angrum tembong dina waktu harita nyengserikeun kaayaan Laras Anting anu kakara ku sabar geprakan oge geus kabeunangan ku panarajangna. Laras Anting ngahegak ngatur napasna bari muringis nahan ka nyeri. Sedangkeun Dewi Angrum kalah kaseuri bari nyarita. Tetela, teu sabaraha geuningan tahapan ajen pangarti Andika teh Laras Anting. Kakaraku sabar geprakan, kalah kabet ripuh kitu geuningan. Laras Anting masih keneh tetep pancuh dina tangtunganana. Manehna jadi nekat leuwih hade ngadu jiwa jeung tibatan kudu serah diri. Milu ka Dewi Angrum dipasrahkeun ka si Topeng Mayit. Dewi Angrum kuring leuwih hade ngadu jiwa jeung tibatan kudu serah diri dipasrahkeun ka si Topeng Mayit. Urang teruskeun lumakuna ieu tarung. Hebat. Bener-bener hebat Andika. Bandel Laras Anting. Urang teruskeun mah. Hayo maju deui. Hayo. Kurang ajar. Ya. Laras Anting ngajorelat deui bae luncat maju narajang ka Dewi Angrum. Tapi seperti halna tadi, Dewi Angrum bangun anu gampang nakeranan, nibankeun panarajangna kanu jadi lawan. Runtuyan panarajang kena kana anggota badan Laras Anting, ngajadikeun Laras Anting ngagero bari jengah-jengkang terus ngabebengkang dina luhur lemah. Dah, cebrot, cilebet. Cebrot, das. Jengkang kebut. Panarajang Dewi Angrum sakaligus dina waktu harita ngalumpuhkeun Laras Anting anu akhirna nepikeun karubuh dina kaayaan teu inget di bumi alam. Juragan Gandara jeung Mang Utun silih teuteup bangun anu sahate dua nanameh dina waktu anu bareng tinggara jeleng ka hareupeun Dewi Angrum. Tapi memeh Juragan Gandara jeung Mang Utun ngalakukeun tindakan harita aya cirim anu ngajorelat sarta langsung manggul Laras Anting anu ngagoler dina luhur lemah. Tetela jirim anu ajar datang teh Sanca Dawuk geuningan. Juragan Gandara mun cereng ka Sanca Dawuk bari terus nyarita. Bebaskeun anak ulah make jeung dipanggul kitu. Sandika make jeung wani mawa anak ulah segala rupa. Lepaskeun anak kuring. Sanca Dawuk kalah kaseuri bari terus nyarita.